Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid Bapak kelas genep ya. Mugia urang sadaya dipasihan kesehatan sareng kesabaran ya donging yang harapan ujian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran dan kesehatan ya. Amin ya robbal alamin ya. Untuk semester 2 ayeuna urang diajar mimiti diajarna make buku LKS ya. Nah, buku LKS dina buku LKS ya. Dina buku LKS orang diajarna tibang tilu bab ya. Tibang tilu bab mangkep kahiji masalah globalisasi, nu kadua masalah wirausaha dipotong ku UTS ya. Terus nu terakhirna nyaeta miara kesehatan masyarakat ya. Nah, ayeuna urang langsung lebet kana materi nu kahiji nyaeta bab kahiji. Nah, dina bab kahiji urang diajar masalah globalisasi ya. Nah, ayeuna pek regepkeun ya. Nah, ayeuna ku urang diperhatikeun tah. Eta teh nu dina LKS teh gambar naon. Ya, gambar naon wae. Eta aya 3 gambar ya. Nu kahiji gambar laptop, nu kadua gambar komputer ya, cuman eta layarna hungkul. Anu katilu gambar HP atau handphone ya. Nah ya. Jadi katilu gambar eta teh nyaeta mangrupakeun alat komunikasi anu ngabogaan pakaruh gede pikeun kahirupan manusia dina rupa-rupa widang ya. Ya. Jadi ketiga gambar itu merupakan alat komunikasi ya. Ya, jadi alat komunikasi ya. Anu dihasilkan tina pengaruh globalisasi. Nah ya. Jadi globalisasi di dieu teh ngabogaan pengaruhna gede pisan ya. Kanggo kahirupan orang sadayana dina segala bidang ya. Jadi globalisasi ini sangat berpengaruh ya dari segala bidang ya. Contohna dina bidang politik, terus bidang ekonomi, bidang sosial, terus aya budaya jeung atikan jeung sajabana ya. Jadi globalisasi ayeuna teh aya beberapa pengaruh ya. Dina hiji politik, terus ekonomi, kedua nu katiluna sosial, nu kaopatna budaya, jeung kalimana atikan jeung sajabana. Nah, dina globalisasi ieu teh geus ngarobah kahirupan urang sapopoe. Ya jadi globalisasi ieu kahirupan urang sapopoe teh jadi sagalana rubah. Ayeuna urang tengetan di handap aya judulna globalisasi jeung budaya. Nah, jadi globalisasi dan budaya. Nah, jadi kecap globalisasi di dieu teh jadi kecap anu nuduhkeun harti sumber unsur-unsur anu anyar khususna ngeunaan informasi nu dunia. Jadi kecap yang menuduhkan harti unsur-unsur yang baru ya, khususnya mengenai informasi nu
ngadunya informasi nu ngadunya teh naon tah, misalkan informasi ngadunya teh kan informasi geus ngadunya misalkan jika internet tah ya bisa ditinggali di halaman 4. Nah, jadi unsur tadi teh nu ngadunya teh ngaliwatan media cetak jeung elektronik. Ya. Nah ya bisa dibaca ya sabab gitu aya nu nyebutkeun yen ku ayeuna globalisasi teh tangtu urang jadi salingkungan jeung masyarakat nu aya di wewengkon mana we ya. Jadi orang bisa wau bisa ngaling awan bisa wau ka sadayana nu aya di dunia sebab aya kemajuan teknologi. Nah, salah saji pengaruhna tina globalisasi teh nyaeta asupna budaya luar karena budaya urang ya, misalkan budaya luar barat asup ka Indonesia ya, misalkan contohna jika K-pop ya nu karar itu ya. Ayeuna kan drakon, ayeuna kan keur booming ayeuna. Drama Korea terus musik-musik Korea, nah eta budaya luar asup ka urang ke Indonesia ya. Nah di dinya teh aya alusna jeung gorengna ya. Nah dina globalisasi ya, dari sisi globalisasi teh nyiptakeun sababaraha kesempatan anu bakal nguntukeun pikeun kahirupan bararea nyaeta kahirupan nu jadi leuwih gampang, praktis jeung pagawean leuwih gancang tur efisien. Nah, ku datangna globalisasi teh masalah pikeun kahirupan urang sorangan atawa balarea. Nah, pangaruh alusna tina globalisasi teh bisa dibaca di ieu tah ya. Nah, jadi urang teh bisa nyaho kana kemajuan teknologi ya. Nah, misalkan dina kemajuan teknologi terus ke dina bidang atikan ya, bidang ketik ya. Terus budaya negara sejen jeung kemajuan zaman lainnya. Nah, eta alusna aya globalisasi ya. Jadi orang bisa nyaho kemajuan teknologi ya, misalkan tina HP Nokia 3310 enakan HP na geus Android ya. Terus dina bidang atikan baheula mengetikna dina naon, dina mesin tik, ayeuna geus aya komputer bisa ngetik di iPad ya, segala macam di tablet ya, geus modern. Terus negara misalkan budaya ya, kapungkur mah sencen aya majuna ya, sebelum ada kemajuan globalisasi ya, dulu mah kita cuma bisa mengenal budaya-budaya negara lain tuh di buku atlas ya. Itu juga di buku atlas teh tibang sepintas sungkul, misalkan negara ieu penghasilanna sakieu, luas negarana sakieu jeung kabudayaanna anu. Tapi ayeuna mah dina kemajuan globalisasi teh urang tinggal klik di internet misalkan negara A, misalkan kita dijelaskeun ieu kabudayaanna ieu, aya videona, eta kemajuanna. Tapi aya pengaruh gorengna nyaeta contohna katempo tina gaya pakaian jeung dangdanan rumaja nu nurut gaya barat tah. Eta gorengna teh di dinya dina globalisasi teh. Ayeuna mah dina pakaian, dina dangdanan remaja ya, yang isina nu karak balik lah istilahna, karak beger lamun cek orang Sunda mah. Ayeuna dina pakaian ge masya Allah ya, dina pakaian geus teu kakontrol, terus geus bisa ngedangdan make make up ya, eta gorenganna. Jeung tingkah pola jeung basa nu loba nu niru-niru gaya jelema luar nu tangtu teu saluyu jeung budaya urang. Eta hal ngabuktikeun yen pengaruh globalisasi teh geus asup dina kahirupan urang. Nah, di dieu
dina gorengna globalisasi teh geus dijelaskeun. Tadi kayak dina pakaian, terus dangdan, eta remaja ayeuna. Terus ayeuna dina bahasa ya, tingkah pola jeung bahasa. Nah, tingkah laku pola teh. Tingkah lakuna kan ayeuna mah kanu saluhureun atau nu leuwih tua teu aya sopan santuna pisan zaman ayeuna. Terus dina bahasa geus bahasana teh istilahna geus kebon binatang teh geus biasa nyebutkeun kebon binatang, hewan-hewan nu aya binatang di kebon binatang teh. Nah eta ya. Nah jadi saumpama ditengetan anu nyebabkeun mahabuna budaya luar asup ka urang teh teu jauh tina majuna teknologi tah ya. Jadi budaya luar negeri ya, di luar misalkan budaya barat nah bisa asup ka negara urang karena naon, karena majuna teknologi ya. Terus alat teknologi nu mimitina ngawanohkeun dunia luar nyaeta telegraf, disusul ku alat telekomunikasi sejenna seperti mimitina tina radio ya. Terus televisi nepi ka internet. Nah, jadi baheula mah radio, telepon teh geus eta mah geus pang canggih-canggihna, tapi ayeuna geus ditambah ku internet. Nah eta internet ayeuna mah canggih-canggihna teh bahkan ayeuna teh selain 4G deui geus aya 5G ya. Nah eta ya. Jadi eta sepintas globalisasi ya, bisa dibaca ulang di halaman 3 dugi ka halaman 4. Nah ayeuna tugasna tugasna kelas genep ayeuna tugasna teh pancen mandiri. Pancen mandiri teh di nomor OPG dugi ka nomor 10. Nah, ya. Berarti tugasna nomor pancen mandiri halaman 4 jeung halaman 5. Nah, ayeuna mah tugasna teh kelas genep ku Bapa diperketat ya. Nah, ayeuna mah nu teu ngumpulkeun tugas ge ku Bapa dilaporkeun ke walasna ya. Jadi untuk semester 2 ini nilai Bapak ambil nilainya itu dari tugas ya, yang tidak mengumpulkan tugas dari sekarang sampai kelulus, sampai kalian ujian sekolah ya. Nanti yang tidak mengumpulkan tugas Bapak kasih tahu ke wali kelas bahwa si A, B, C, D ini tidak mengumpulkan tugas bahasa Sunda bab 1 atau misalkan halaman sekian. Harap nanti wali kelasnya menegur kalau tidak sampai mengumpulkan tugas berlarut-larut ya. Berarti dia nanti nilainya Bapak tangguhkan. Ya, itu aja untuk tugas hari ini ya. Tugasna dinten ayeuna teh halaman 4 dugi ke halaman 5 di LKS ya. Tugasna paling telat ku Bapa diantosan dugi ka dinten Jumat tabuh 10 wengi ya. Jadi tugasnya Bapak tunggu sampai hari Jumat jam 10 malam ya. Lewat dari hari Jumat berarti dinyatakan dia tidak mengumpulkan tugas. Atur nuhun cekap diajar ayeuna wayahna ya, ayeuna dugi ka tanggal 25 ya. Orang can tiasa lebet ka sakola. Mudah-mudahan bulan Februari orang bisa atau orang tiasa tatap muka secara langsung diajarna ya. Itu cekap di Bapak tunuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampurasun.